balik di sarang abdi baru dulu sarang mereka abdi Dede Alfian dalam acara Hena News. Simkuring parantos nyiapkeun bewara-bewara akurat jeung aktual bikin orang Sunda. Sapertos perkawis banjir, demam berdarah, kriminal, olahraga, sareng bewara pilkada. Kanggo buka pamiasa ieu bewara. Pemirsa, hujan teureun dibarengan ku angin ribut gedar gelap menyebabkan banjir di mana-mana. Desa Cimeong, Kabupaten Bandung Barat, nu biasana tara banjir aya mah banjir wae. Jadi ribuan wargana ngungsi ke tempat untuk banjir. Langsung wae orang tingali ke reporter kita nonton saya di tempat kejadian. Pamirsa, simkuring Ebarosita ayeuna nuju di Desa Cimeong, salah sahiji lokasi nu kabanjiran. Biasana mah desa ieu teh tara kabanjiran. Ceuk katerangan sababaraha warga, banjir ieu teh akibat rea tangkal nu dituaran, pikeun dijieun suluh akibat BBM anu marahal. Akibat banjir ieu, ribuan warga kalengitan sawah, kebon, imah, harta benda jeung sejena. Kapaksa ngarungsi ka desa tetangga nu sarua kabanjiran oge. Birana tuh batur geus marangkat, dilapisan pamajikan teh. Bola tuh hari gembolan di bawah, pamajikan teh di bawah, bari jeung isina baraju butut. Sakitu laporan simkuring Ebarosita ti lokasi banjir Desa Cimeong, hatur nuhun. Pemirsa, wabah demam berdarah beuki nyebar ka mana-mana. Rumah sakit, puskesmas, jeung klinik pengobatan pinuh ku pasien demam berdarah. Rea pasien teu kasalametkeun akibat teu buru-buru dibawa ke rumah sakit. Selesai di rumah sakit, eta rumah sakit Bumi Gede, kebanjiran pasien demam berdarah. Ieu bewarana. Pemirsa, simkuring Sania Maharani nuju di Rumah Sakit Harapan Sehat. Salah sahiji pasien demam berdarah nyaeta Neng Dariah nuju dipariksa ku dokter Yudhistira dibantuan ku perawat Julaiha. Neng Dariah atau sobat poe ngaringkuk di rumah sakit alatan demam berdarah. Samemeh ka rumah sakit, Neng Dariah ngarasa demam, mules, puyeng jeung sajabana. Untungna ku kaluargana Neng Dariah diburu-buru bawa ke rumah sakit. Kumaha dokter, kuring bakal selamat. Ia awak nyeri pisan, teu kuat, asa digegel ku orai kasur. Coba Neng, tongtotkeun letahna. Alhamdulillah ayeuna mah rada mendingan, teu jiga kamari parah pisan. Ieu namun teu buru-buru dibawa ka dieu bisa melendung. Coba ya urang dicek sakali deui. Alhamdulillah ayeuna mah rada normal. Sakitu laporan simkuring Sania Maharani di Rumah Sakit Harapan Sehat. Hatur nuhun. Aduh, ieu sirah meni nyut-nyutan kieu. Aduh, nyeri. Untung aya obat ieu. Naon mereknya nya? Dagorin. Obat nyeri sirah jeung nyeri huntu, mujarab, langsung cager. Minum obat Dagorin. Dagorin aja. Dagorin, obat nyeri sirah jeung nyeri huntu tersedia di warung Mang Alim. Pemirsa, badan narkoba kelas kakap yang sering asup keluar penjara nyaeta Agalong katewak ke polisi. Terduga Agalong menggunakan narkoba di salah sahiji kebun warga di desa Mimikinit. Pamirsa, simkuring Widyasari ayeuna aya di tempat kejadian perkara. Aa Galong teh salah seorang gembong narkoba nu geus diincer ku aparat kepolisian. Aa Galong geus sering keluar asup penjara. Waktu rek ditewak ku polisi, Aa Galong nyobaan kabur jeung ngalawan. Kapaksa salah seorang polisi nembak sukuna. Di tempat kejadian perkara, polisi manggihan sabu nu beratna 5 kg. Mana sabu? Makanya yang apik ya. Siap. Woi. Polisi. Ayo, Bu. Tong nyumput ya, kanyohan ku aing mah. Awas, lamun kabur, hayang ditembak ku budak kami. 1, 2, 3. Aduh, Pak, ampun, Pak.
deui teh pan nyeri pampun. Heeh maneh Ampun, ulah Pak. dedeun. Maaf, Pak, ampun, aduh. Ampun. Nyeri, Pak, nyeri. Sakitu laporan tisim kuring Widya Sari di tempat kejadian perkara. Hatur nuhun. Berita olahraga bade diwawarkan ku rekan abdi Farhan Said nu aya di studio 10. Pamirsa, ayeuna teh aya acara tinju internasional pertarungan antara patinju negara Cikelor jeung patinju negara Duku. Pamirsa, hayu urang saksikeun pertandingan ieu di sasana negara. Para hadirin, ladies and gentlemen, anu geulis kapelang permen. Hayu urang tonton MMA 2020 anu aya di kubu biru Lalan Suherlan sareng anu aya di kubu beureum Muhammad Rasid. Hayu urang panggilkan si Kasep, si Lalan. Di kubu beureum hayu urang panggilkan si Kasep, si Rasid. Hayu urang ngajengkeun pertandingan MMA ieu anu dipimpin ku wasit anu asalna ti Bangladesh nyaeta wasit Dede Alfian. Mainnya sporting, ulah nonjok bagian bawah, sarung bagian belakang, eta punggung. Oke? Mainnya sportif. Selamat. Ronde hiji pertandingan dimulai. Pamirsa, simkuring Darsi, ayeuna aya di sasana tinju nagara. Maju mundur negara Cikelor, tempat pertandingan tinju internasional kelas bulu antara patinju negara Cikelor Lalan Suherlan ngalawan patinju negara Dukuh Rasid. Dua patinju ieu sarua jagona, sarua hebatna, sarua kuatna. Dua-duana pada hayang jadi juara dunia. Dina ronde kahiji ieu patinju teh teu bisa nahan emosi. Wasit Dede Alfian teu bisa misahkeun dua-duana. Malahan katonjok ku patinju. Tungtungna wasit dibawa ke rumah sakit. Sakitu laporan simkuring Darsi ti sasana maju mundur nagara Cikelor. Hatur nuhun.
berasna. Di desa Cigoong ayeuna keur aya pilkada. Paslon nomor 3 sedang ngayakeun kampanye nyaeta Abdul Hamid. Abdul Hamid diprediksi bakal menang. Soalnya prediksi di media elektronika sport nyaeta Abdul Hamid unggul dalam 50% di sakabeh penduduk anu milih. Alhamdulillah kita jadi pada nyalonkeun caleg tahun 2020. Ulah pokoknya maraneh pilih simkuring nomor 3. Hidup nomor 3. Orang ya aya di simkuring. Mangga maneh 16 kurang. Sakitu aja di simkuring tapi ulah pokok coblos nomor 3. Pemirsa, sakitu wae nu bisa ku kami disampaikan dalam bewara-bewara ieu. Tetap saksikan Headline News. Sunda.